Guys, ieu teh aku tos beberes imah sagala rupa lanjut dahar terus metis jeung salaki. Heueuh guys, mengpeng boga buah cengkir geuningan jadi ieu teh aku arek metis. Tapi ke heula samemeh metis ieu teh aku arek dahar heula. Heueuh guys, ngarumasakeun aku teh boga asam lambung sok kumat-kumata. Heueuh da ongkoh mah boga asam lambung tapi hayang we pepetis mah ieu teh. Hayu guys, samemeh ngadahar nu haseum-haseum ayeuna mah mari kiwap heula, mari kita ngahuap. Sabenerna mah ieu teh video lanjutan anu aku masak ati geuningan guys. Asal nama arek dihijikeun ngeditna teh tapi ditingali-tingali aduh panjang teuing cekeng teh ieu mah moal bener. Ieu oge aku daharna bareng jeung salaki ya teh guys. Kabeneran dehan salaki aku ge keur istirahat. Buhan deket geuningan guys tempat gawena jadi lamun istirahat teh sok balik. Geus beres dahar mah lanjut we ieu teh nyieun sambal petis heueuh guys. Anu bagean mesek buah nama salaki ieu teh guys. Aku mah bagean nyambelna. Cabena ge teu loba-loba ieu teh guys. Soalna bisi lada geuningan ngan 3 siki. Pek teh si Inces ieu teh make calana tibalik heueuh guys. Jadi we dibalikeun heula ieu teh kumanehnana teh. Tadi nama arek dipangnyalanaankeun heueuh guys. Pek teh enggak usah cenah aku juga bisa. Ari pek teh heueuh geuningan ieu ayeuna mah geus bisa make calana ku sorangan. Tadi nama rek dibantuan ieu oge heueuh guys. Da keukeuh ulah. Tah geuningan ayeuna mah geus beres nyambel jeung mesek buahna heueuh guys. Hayu ayeuna mah wang ngadahar petis. Kamari peda aku posting keur metis heueuh guys. Aya nu komen kieu teteh keur nyiram meureunan. Henteu guys, aku teh teu keur nyiram, malahan mah ieu teh keur hae. Aku mah jelemana resep pepetis geuningan heueuh guys. Komo buah cengkir geuningan guys. Ayana teh ngan sataun sakali. Jadi sok kabayang nikmat we geuningan heueuh guys. Tuh ieu oge sabenerna mah cuaca teh keur hujan guys. Tapi geus kabayang nikmat we ieu teh ngarujak heueuh guys. Gaskeun we ieu teh. Jigana lamun aya buah unggal poe mah unggal poe ge bakal metis aku mah. Ieu oge metis teh pedah we boga gula kawung geuningan pangirim indung basa eta teh heueuh guys. Da lamun teu boga gula kawung asli mah jarang pisan aku mah ngarujak teh heueuh guys. Soalna di dieu mah gulana teu ngeunah geuningan asin. Hese pisan di dieu mah hayang gula kawung asli teh. Matak mengpeng keur boga gula jeung keur usum buah jadi gaskeun we ieu teh ngarujak. Singkat cerita ieu teh rurujakna geus beres heueuh guys. Ayeuna mah tinggal ngahuapan si Inces. Si Inces mah rek daharek naon ge teu lesot we eta momobilan jeung dinosaurus. Bieu oge titah nyokot cai naon dan nu dibawana teh kalahan momobilan. Awewe cocooana teh momobilan we jeung momobilan si Inces mah. Rajeun anteng ku antengna di huapan teh heueuh guys kudu bari nyoo HP. Henteu kitu mah da geuningan kot hararese dahar oge heueuh guys. Budak kalian sarua teh guys kieu henteu dibebenyokeun kana HP masa huap oge meuni kot seuseuh. Beres di huapan mah ayeuna mah tinggal cuci-cuci ya teh heueuh guys. Soalna teu kuat hayang gogoleran geuningan. Heueuh da geuningan ti subuh jedur nepikeun ka sore jedor hayo we bergelut dengan pigaweun. Tah ayeuna mah tinggal ngagelar kasur ieu teh lanjut we gogoleran heueuh guys. Duh aya ku nikmat kieu geuningan guys. Geus guys ieu teh aku mah rek ngalayep heula sakedeung soalna teu kuat tunduh. Bye bye.